sabudeurna muni endah tangka ngajarung kiring dibahaneun kahareupna keur anak incu urang sadaya. Tapi abdi teu hilap bisi diwagel kudu gaduh di dieu. Abdi bade mipit amit ngala menta cek paripaos nama urang teh lamun ngala kudu bebeja, lamun aya pamaksadan kudu wawartos heula. Tah abdi ayeuna ieu di leuweung ieu anu disebatna buka nagara. Sim abdi bade amit kanu ngageugeuh di dieu. Mudah-mudahan abdi ngaganengan ieu teh henteu janten rengat ing penggalih kanggo anjeunna kitu. Nyuhunkeun izin kanu di dieu abdi bade ngahaluang atawa nyuling tong aya itu ieu. Mudah-mudahan cing aya dina kalancaran. Alah, kameuhai di dieu merenah tur tumanina Gusti. Urang haluang heula sakedeung. Ulah eleh keneh ku Kang Aming. Kang Aming pinter nyulingna. Yo, kuring oge pinter nyulingna. Kamari wae kamari. Orai wae orai. Di India mah disulingan teh langsung ngarengkol kieu. Ku abdi mah disulingan teh. Heuh, cara teh kalah nyeduhan. Keun bae aya penting urang bisa hidup. Nyuling di tengah kota, asup ka mall. Turutut lain di awuran duit lah di awuran senal sebelah dagang senal lu mah keun bae nu penting rek kahibur nu penting mah ngedeui teu terapi ing urang ajaran kan bismillah ya leuweung gua batur kitu ah keun bae. Genah we keur sorangan mah lamari daftar jadi artis terus diterima no ngajarkeun teh Kang ajaran heula cenah dites tesna kunaon Bapak lagu cenah balon ku ada 5 kudu sedih bisa cobaan ku abdi balonku ada 5 rupa-rupa warnanya merah kuning kelabu merah muda dan biru meletus hijau dan kesedih. Harupun itu terproduksi sedih Pak sedih katampi abdi katampi kamana isukan mah ka dapur borona mah atoh ka dapur sugan ka dapur ka mana ai busti tidak ka dapur isikan bawang tunggu saya di imah abdi aing sorangan di leuweung sugan obat klik teh wae beh ditu beh ieu asal lowong hayang tah ka belah bukan gua batur gua saingan anu nyuling pangalusna abdi nyuling lamun sorangan mah ini kaleuweung rek sasatu anu di leuweung oge dihaliringkeun ku suling abdi mah hareueuhan cenah mah itu
Allah Eta Akbar. geuning aya nu nyuling weh. Panyana teh sorangan Jadi saingan meureun. Aduh, ampun. Kita Boro. tadi sorangan. Sorangan? Asa genah niis di dieu ieu. Pantes jadi leuweung bukan negara ieu teh Kang Aming. Bukan negara ieu teh. Geunahkeun suasanana endah. Suasanana endah asri. Asri leuweung lagi Kaditu, sasatuan rage. Itu kapal ditu teh kasubang itu nu katinggal. Anu Kalemang paling itu Kalemang Kalemang. meureunnya ieu teh. Kali itu katanya siang ka Sumedang. Ka Subang ka paling ditu. Itu aya gunung tuh luluhur eta gunung naon? Eta teh Gunung Cangah anu eta teh. Gunung Sangah. Gunung Cangah eta teh. Asri keneh. eta. Kurang mah apa di balik eta meureun kabelah ditunya. Gunung Sangah. Bari ngahaluang di tengah leuweung ka susah kabingung kabimbang teh asa lupas ka kami. Tak hayang nyorangan oge abdi mah. Palih di itu abdi mah tadi nyuling teh deket Sayang Bagong. Tadi teh. Tadi teh da hayang genah teh sorangan. Aya di dieu aya Kang Aming, ah geus di dieu urang bari ocon bari ngobrol di tengah leuweung Kang Aming nya. Dina seni mah kitu. Cik. Ieu teh urang ngaguar pengalaman atuh ai kitu mah ulah kagok urang teh. Nah, Pengalaman masing-masing. pengalaman masing-masing. Bejana cenah Kang Aming cenah sok mimilu cenah dina seni cenah di lemur. Cing geus ka mana wae pengalaman Kang Aming. Ari abdi mah nguluk putek we di lemur minangka nama rajeun sok dipeto ku palurah teh. Wayahna Kang Aming 17 Agustus. Oke, Kang Aming kepeto piwarang ngacapi jeung nyuli ngadamel galura gitu. Ari Kang Cecep pengalamanna naon? Gitu, Lokal atuh ai kitu mah Kang Aming. Di lemur atuh ai kitu mah ulina oge. Nya nyublek di lemur. Kang Iya Cecep. atuh ieu. Nah, tageni. Dina pengalaman mah seni mah. Apa Jakarta? Apa? Surabaya? Apa? Irian Jaya apa Irian Jaya? Apa? Bogor? Bogor apa? Ah, Kota hujan teh. ayo. Mangung. Eta teh ngaran kota itu teh. Gimana wi teh? Pentas. Boro-boro apa dibejakeun kamari pentas oge di mall. Lain dibere duit ka dibaledogan ku cenah sabelah-sabelah. Berenyut beren banget. Ya kenyur. Aduh. Dah pi lumayan we dagang cenah balik di emper jajan sabelah-sabelah ke Kang Aming. Gitunya. Jadi riwayat teh kitu meureun pengalaman. Pengalaman teh gitu Kang Aming. Tengah haleuang teh tengah leuweung abdi mah batur. Kun bae nu surah ku naon oge lah. Nu penting mah ngeklik abdi mah kitu Kang Aming. Oh, Buku abdi oge tadi teh kitu. Cing karek haleuweung itu tuh jiga nama rada tiiseun gitu. Nah, mudah-mudahan weh cing teh aipek teh geuning jalan ge ampun ekstrim geuningan. pisan jalan ka dieu mah Kang Aming. Mohon Kamari mobil Alphard teh anu gagah teh nu gaya. ka dieu ngalangkung. Oh dieu Kang Aming. Aduh, Ini ti dieu datang bana eueuh kabeh atuh jalan sakitu ngarenyulna atuh mudah-mudahan ka payuna bukan negara teh jalanna sing diomean jadi sae Kang Aming karunya gitu. Rame di lemur bukan negara teh sabenerna. cing di Palire meureunnya pemerintah setempat. Da meureun ieu teh aya hubunganana kitu tah. Nah jalur meureun ieu teh jalan teh henteu mungkin teu aya naon sambunganana ka ditu. Sambunganana Nyambung, Palembang nyambung. ka ditu. Palembang parot ka ditu. Ke Bandung Bandung ka tengah nyambung. leuweung heula we ka ditu. Lain cenah baretu teh. Sugan manawi jeung manawa apa? Ieu teh pan leuweung teh sanget pisan cenah. Itu manawi Nya apa? cenah. Tah itu kumaha cenah kitu. Baheula nama cenah ieu teh tempat walana. Ieu teh. Nya itu tempat walana cenah bola. Aya kebun teh walana bukan negara. Imahna ge imah ge masih aya. Aya keneh. Aya keneh imah walana. Masih keneh di ditu jeleg keneh. Berarti kudu dimumule bener-bener ieu sejarah teh Kang Aming. Dan memang aya silsilahna gitunya. Oh, ya silsilahna. Kang Cecep ayeuna rek lajeng ka mana? Abdi mah bade mulih we Kang Aming aing geus ieu mah da geuning ngagelik di leuweung rek soranganan aya saingan era aya Kang Aming.
abdi mah Entong ngagerik so nyuling teh Kang Aming bakat ku sedih abdi mah dina teh sedih nage yang pote bawang geuseukeun kanu panon penting ceurik sedih teh gunakeun oge kitu asal cimataan asal cimataan pokona mah heeh kan bae nah ari panon nyurucut merenya jiga nu ceurik ari hate nya kakak seuri gitu nah gitu Kang Aming heeh teu bae da urang teh bongan jadi seniman gitu apa nggak bisa urang tibang kieu gitu dah hampuraeun lah gitu halus manteu gitu jauh ke halus lah gitu itu Kang Cecep Kang Aming mangga atuh ka palawargi sadayana ya mangga abdi bade mulih ya di ka dieu we meureunan riwayat ieu riwayat cerita lain riwayat eta ayo tuh Kang Aming ayo urang bareng ayo urang balik lah tek digotong gitu ya teh